Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayu nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Para mitra dongeng Sunda, sumanggawang cobi teraskeun deui serial dongeng Sunda Jaka Wulung Jawara Sakti Terah Raja Pajajaran. Sakumaha nu disuhunkeun ku sapalihna wargi-wargi, wereh kumaha cenah upami 2 atanapi 3 kali publikasi dina saminggon. Oge sanesna wargi aya nu nyaurkeun kumaha upami unggal dinten dipublikasikeun dongengna. Rupina teh kanggo sementawisma dina saminggon sakali wang cobi 2 atanapi langkung. Mudah-mudahan tiasa lancar. Sumangga Mitra Sunda nu mulia. Para mitra Tatar Pasundan, kocap harita teh di wewengkon Gunung Sepuh nu nalah Gunung Patuha di wilayah Rancabali Ciwidey Bandung Paris Panjapa. Wanci teh kira-kira sareureuh gaang. Hawa pagunungan mungguh tiis naker. Angin ngahiliwir nebakan kana tatangkalan sabangsa Raksamala jeung tangkal Puspa. Nu ngabalukarkeun dangdaunan pating aroyag, lir nu tinggal rupai, pating keresek, dahan-dahan tangkal ting plenoy, nu pagesek lir saruntuyan hariring alam. Kitu deui Sang Bayu ge siga nu teureureuh niupan beungeut kawah bodas, nu semu-semu hejo warnana. Nu kaayan eta kawah teh bangun tiis naker. Jigana tiisna hawa di dinya teh bisa antara 8 nepi ka 22 derajat. Gunung Sepuh ngabedegan nangtung ngajegir. Bubuhan cenah eta gunung teh bisa disebut wewengkon leuweung nu kawilang lega. Nu luhurna teh kurang leuwih 300 nepi ka 750 tina beungeut cai laut. Gunungna sorangan. Ngabogaan luhurna kurang leuwih 2450-an meter. Di salah sahiji bagian pileuweungan, tembong aya sabara tempat nu negla mangrupa tegala nu lumayan oge ampahna. Di eta patempatan teh di sagigireunana raja rupa-rupaning tutuwuhan, kayaning tangkal kiara jeung tangkal johar ngeyag di dinya. Tegalan disaput ku jujukutan wajah jemrung, sarta kakayon saliara nu nyayeud disagedengeun eta patempatan. Harita teh peuting mungguh simpe erehe comrek.
Ngan saukur kapirong sora-sora satuan leuweung ti anggangna nu mutuh nambahan kelar sarta kagagas. Bulan jika natacan mangsana nembongan mun urang lempang peting-peting di eta wengkon estungan sakadar ngandalkeun cahaya bentang nu pating kartip ti jauhna katambah nu ditinsak teh barala kurarembetan kakayon sarta akar-akar kain nu ting logodor matak ngaitan kana dangpal suku. Ti anggangna kapirong sora marga satwa masih patembalan ti ditu ti dieu. Mutuh matak maruringkak bulu punduk utama mah pikeun barangan. Memang mitra eta pileweungan teh arang langka kasabaku jalma. Tapi mitra Sunda nu mulia sok sanajan eta patempaten teh ampir munasabah ka sabaku manusa. Kalayan siga nu dibarung ku angin nu rada nyeor. Nebah kana tatangkalan, nebah kana kakayon, sorana nyeor. Seor. Nambahan mungkin tiisna eta tegalan nu negla. Dak dumadak. Kolepat! Kolepat! Corelat, corelat, jeng, hup. Hiji dedegan manusa nu ngabelesat ti palebah saung padepokan. Laju inyana ngabedega pancuh dina tempat roda negla di eta tegalan. Tatulina mah eta jirim teh lalaunan narik napas panjang. Reup panonna dipeuremkeun lalaunan sababaraha jongjonan. Siga nu ngarasakeun hiji rasa haneut nu nyaliara. Numi tembeyan ngeusihan dadana. Sabada kitu mah eta dedegan tehnya beunta. Laju leungeun katuhuna ngarampah hiji barang pusaka nu mangrupa kitab lontar. Kalawan ngan ngandelkeun cahaya bentang. Kitab pusaka dibuka launan di ilo sababaraha kata. Katuluy nama disesepkeun deui kana palebah cangkengna. Kana sarupa kaneron leutik nu nyantel dina beubeurna. Satulis nama eta dedegan teh ngawangun hiji kuda-kuda nu kacida basajana. Teu lila. Corelat, sep, hup, corelat, jeng, hup, hiat, hiup. Maneh nami tembeyan masang jurus-jurus nakalayan darianaker. Sababaraha jurus geus dilatih ku manehanana. Sarta estu matak helok. Jurus-jurusna teh pating belesat, pating suru, pating belesur. Meulah hawa peuting nu sepi jempling. Nasaha kinten-kinten eta dedegan teh para mitra. Leres inyana. Daya sanes jaka wulung. Sanggeus eta pamuda ngapalkeun sarta ngalatih jurus-jurus nu dumasar kana kitab pusaka kerajaan Pajajaran nu dibikeun ti Resi Jayapakuan. Eta pamuda teh satuluyna deuk coba-coba pikeun ngalatih sarta ngasakeun deui elmu kanuragan. Manehanana ngamitian ku ngabar jurus andelanana. Nu neulah gulung maung. Corelat, hiat, hup. Lalaunan leungeun jeung ramo-ramona ngaheurasan. Ngawangun hiji panyakar nu siap ngabeset kana dadan jadi lawan. Pancadrian eta budak jadi mingkin seukeut. Kitu deui pangreungeuna, panenjona, pangangseuna, pangrabana sarta pangrasana eta budak. Kalayan launan tapi pasti jadi mingkin sarareukeut. Saupamana aya hiji gerakan sanajan saeutik atawa leutik di mana bae pernahna nu matak nyurigakeun ka eta pamuda geus tangtu moal bisa leupas tina pancadriana nu kawilang hebatna. Cerat hup. Tina ti korona eta jawara budak ngaheos sarupa galura sora
nu ngaliwatan bahamna ngageserkeun letah turtala langitna sarta kaluarna teh dina wanda sora nu ngagerem handaruan. Badis sora maung lodaya. Cut cerelat deng ciap deng jaka ulu ngajorat luncat bangun hampang nager sarta dua dampaleungeuna ngarah kana palobah hiji tangkal nyata tangkal Johar nu lumayan gedena sagede awak jalma nu sawawa. Kolebat cerelat sep hiat wus sagumpal tanaga nu teu bisa dititenan ku panon manusia biasa ngabelesur tina ramo-ramo jaka ulung. Hus laju ngahantem kana tangkal Johar set dat kapireng hiji sora aworna jurus gulung maung jeung tangkal Johar nu ngabalukarkeun hiji sora nu ngaweuh handaruan kaditu kadi. Beda Sunda nu mulia jigana mah moal bisa kabayangkeun kumaha tumerapna atau balukarna saupama seug nu ditenggel teh badan manusia biasa. Sabada kitu mah eta pamuda teh gancang ingkah tapi teu pati jauh. Sakedapan manehanana tetep ngabadegat rada anggang di tempat tadi. Kalawan dua sukuna rada ditekukeun kabelah handap sarta dua leungeuna meber kabelah hareup. Mitra, eta jurus teh saat can diulik tina buku pusaka ti Mama Resi Jaya Pakuan. Memang bareto kungsi dibiridkeun secara demit ku Ki Karta alias Resi Dharma Kusumah guruna. Saupama Ki Karta mah jurusna teh bisa ngabalukarkeun hal nu kacidah rongkahna, tapi jaka ulung mah harita lantaran dinametakeun jurusna masih kawilang leleng kahalu keneh, balukarna teh teu sahebat atau bisa disebut jauh lamun dibandingkeun jeung kahebatan Ki Karta. Manehna ngan ngabalukarkeun tangkal raksamala di wewengkon pasir sagara teu regrog-regrog. Masih ngabadegan nangtung teu kerel-kerel, teu cecel teu boncel. Ngan saukur oyag-oyagan lalaunan jika nu teu ngabalukarkeun hiji pangaruh naon-naon. Nu satulina mah dina latihan liana. Hasilna lumayan oge matak nyugemakeun pikeun guruna oge pikeun dia kaulung. Sanggeus dihantem ku jurus gulung maung. Eta tangkal raksamala teh ting derek-dek tina palebah puhu tangkal nu raremek tur saparotong. Satulina mah ngagorobas. Bruk hiji dahan tangkal peunggas laju kumalayang kana tani. Ngan sadahan mitra. Kumaha kira-kira kiwari pangaruh tina kamampuan jurusna sanggeus dileler ku kasepuhan sakti kalawan kitab pusakana. Oge sanggeus manehna lipet ganda ngabogaan kaweruh atawa ilmu kasaktian. Nu sasata mah sarupa keajaiban ti wewengkon nu salarang panjalu. Nah pangaruhna bakal leuwih hebat lamun ku urang dititenan mitra. Sajongjonan mah eta tangkal Johar teh tetep ngajelegjeg. Sigana mah teu cecel teu boncel. Eta tangkal Johar tetep beleger ajeg ngabedega tapi dak dumadak. Ka kuping sora-sora pating derek-dek tina dahan-dahan tangkal Johar nu raremek sarta pararotong. Sababaraha dahan ngoleab peunggas marulagan. Saupama ketak jurus gulung maung nu ditarajangkeun ku Ki Karta mah bisa ngabalukarkeun tangkal kiara nu badag teh runtuh enyeuh. Tapi ketakna jaka ulung mah ngan ngabalukarkeun sababaraha dahan tangkal parareunggas. Tangkal namah ngan sakadar oyag-oyagan
lir nu ditiup ku angin puyuh lilinduan. Tapi eta teh hiji kamajuan nu kacida hebatna. Eta hal tengah jadikeun yen jaka wulung teh tetela masih kudu soson-soson dina raraga ningkatkeun elmu pangawruhna wawasena. Sabab katiten yen manehna mah can mampu ngolah jurus gurung maung siga Kikarta alias Resi Darmakusumah guruna. Tapi sumanget kata Pamuda Rudin mingkin ngagedul hurung. Sabab kiwari mah inyana ditalingakeun ku guru tinu jadi guruna. Guruna Kikarta nu neulah Mama Resi Jayapakuan atanapi oge disebat Resi Bujangga Manik. Hiji jawara nu kalintang di luhungna nu taya tandingna di Jawa Dewi paharita. Meureun ceuk pangjudi eta jawara budak mah saupamana Kikarta mutu hebatna dina pangaruh jurus-jurus nu ditarajangkeunana, tumawona atuh guruna Kikarta nu neulah Mama Resi Jayapakuan mah pasti ulasan lipat luhureun Kikarta. Kitu pamikirna jeung pangjudina eta budak. Mita Sunda kumaha tah kamandang urang sadaya kana eta perkara? Rupina cekap jelas. Yen elmu pangaruh Mama Resi Jayapakuan alias Bujangga Manik mah mangpuluh-puluh tikel ti jawara biasa nu digentraan jawara sudah tanding. Saperti Kiwira, sapasang dadali ti Palabuhan Ratu, Kijayeng Sagara ti Jipang Panolan, oge Kikarta, Mahesa Geni, Nyi Purwanti, jeung rea-rea di jawara-jawara nu disebut sudah tanding di tatarna sewang-sewangan. Sapertosna tos jadi hiji kapastian gulung maung mah bakal leuwih hebat saupama dipintonkeun ku Sang Resi Jayapakuan. Nu numutkeun simkuring saparakan cama elmu sapertos eta nu panghebatna ge dina tataran biasa upami dihubungkeun sareng katiasana Sang Maharesi Jayapakuan. Eta hartosna wire kalinuhungan elmuna nu tiasa disebat hebat dina ukuran Sang Resi. Eta nu arang langka dibibanda ku jawara biasa mitra. Para mitra Sunda nu mulia, sanggeus ngarasa cukup latihan dina eta peuting sarta nempo hasil nu lumayan nyugemakeun pikeun eta budak ngora. Palaunan manehanana balik kanan mulang ka padepokanana. Di padepokanan teh taya Resi Jayapakuan. Sesering nama inyana teh taya di eta patempatan. Tapi eta pamuda teh ngarasa yakin yen unggal-unggal manehana ngalatih tur tangasakeun jurus-jurus nadumasar kana kitab pusaka Karajaan Pajajaran. Mama Resi teh tala leupas merhatikeun jeung nalingakeun gerakan-gerakanana. Dina peutingan nu satuluyna mangsa harita teh bulan purnama memang geus kalarung. Masih didagoan sababaraha lilana datang deui jiga nama. Tapi ari tanda-tanda nama geus mimiti tembong udat-udat na di langit beulah wetan. Langit baranang ku bentang-bentang nu pating karelip. Ku kituna geus leuwih kurang leuwih ti sabulan. Jaka wulung mondok moek tur tadi gembleng dileler elmu pangaweruh di patapaan Mama Resi Jayapakuan di wewengkon puncak Gunung Sepuh. Kalawan kacida tulatena jaka wulung oge diubar aber ku Mama Resi Jayapakuan.
diubaran ku sabangsaning ramuan tutuwuhan, nu manehna ge teu apaleun sama sakali naon ngaranna eta tutuwuhan, nu dibikeun ku Mama Resi unggal isuk tur unggal peuting. Atuh jaka ulung teh kiwari mah geus bener-bener cager jag-jag waringkas sabihara-sabihari deui. Racun ampuh tina tungtung keris pusaka kuleuheu bogana Kiwira alias si Pecut Sakti geus taya deui tapak-tapakna acan. Tatu-tatuna geus lila gararing sarta ampir-ampiran teu ninggalkeun ceda dina awakna. Dedegan jaka wulung kiwari. Dipasieup ku rambutna nu mingkin panjang ngagebay. Nu ririaban saupama ditiup ku angin. Ukituna jaka wulung teh geus ngajanggeret jadi hiji tangtungan jajaka ora. Jadi hiji pamuda atawa jajaka nu elmu pangawruhna hese diteangan pikeun pitandingeunana utamana mah di tataran Jawa Dwipa bagian Pakidulan jeung Pakaleran. Hese pikeun dikira-kirakeun di mana atuh pernahna tingkatan pangabisana eta budak ngora. Geus leuwih ti sabulan oge jaka wulung terus-terusan ngamatengkeun kasaktianana. Boh dina hal katangginasan gerak, kakuatan, pon kitu deui dina hal daya tahan awakna ngaliwatan elmu andelanana Gulung Maung. Asatna elmu pangwaris ti Prabu Siliwangi nu diwiridkeun ngalangkungan pangleler ti Resi Darmakusuma alias Ki Karta jeung Kiwarima digemblengkeun ku guruna Sang Resi Darmakusuma nu tangtuna bae tingkat pangabisana ieu kasepuhan geus teu bisa diukur ku manusia biasa mitra. Saperti harita teu sabaraha lilana jaka ulung geus luut leet ku Cikesang. Sasat ngalatih deui mang puluh malahan meureun mang ratus jurusan dina tingkatan nu kawilang hebatna. Elmu Gulung Maung nu jadi leuweuh euyeub tur mibanda daya gempur nu kacida luar biasana. Sanggeus ditambahan ku jurus-jurus sakti anu dikembangkeun ku Mama Resi Jayapakuan. Malahan mah teu arang langka digabungkeun jeung jurus-jurus gagak rimang nu diapalkeun ku eta budak bareto ti murid-muridna Ki Jayeng Sagara. Mitra Sunda, kocap dina hiji poe Mama Resi Jayapakuan ngagentra muridna tina tempat calikna di padepokana. Wulung, saur Maharesi Jayapakuan. Kulan mau? Kadia Wulung. Mangga. Antos sakadap mak. Sanggeus nohonan panyaur ti Mama Resi Jayapakuan. Laju Mama Resi Jayapakuan masihan piwejang. Wulung, ya hidup teh jika nama geus ngawasa elmu jeung wawasen ti kaula. Tah eta teh paling henteu dina rupa tata gerak. Sangkan hidup bisa ngawasa tingkatan nu saterusna. Utama nama dina ngahontal tingkatan kasaluyuan gerak jeung batin hidup. Hidup teh kari ngamekarekeun sorangan. Nya eta ku cara latihan nu leuwih suhud jeung soson-soson. Oge pangalaman nu terus-terusan ditimba ku hidup jalu. Kitu saur eta kasepuhan. Subuhun Eyang Resi. Kusim kuring diesokeun pisan naon kasauran sareng piwejang Eyang Resi. Tangtos dicatet di namana sim kuring. Sanggeus kitu masa jongjonan jempling.
ngan kakuping soratin keresek nadang daunan di luarin padepokan Mama Resi Jaya Pakuan. Satului nama Jaka Wulung laju ngareret ka pelebah Mama Resi Jaya Pakuan. Kitu deh Mama Resi seolah-olah keur nimbang-nimbang hiji kaputusan nu deuk dikedalkeun ku inyana, nu mana eta kaputusan teh kacida beratna. Eyang, punten. Sok nyarita kasep. Punten Eyang. Nah Eyang tengah jurungan ka simkuring kitu sangkan simkuring lungsur ti gunung. Kitu pananya ti Jaka Wulung. Sakedapan Mama Resi Jaya Pakuan ngarengha panjang laju tumaros. Wulung, kaula nanya ka hidup. Dek indit kamana kitu pamaksudan hidup terjalu. Kiwari Jaka Wulung netelemek sabara jongjonan. Bingung ku pananya ti Mama Resi. Eyang, kuring teh bade nyobi-nyobi milarian nu janten Ibu Rama kuring. Muhun indung Bapak kuring deuk dipaluruh ku kuring Mama. Kitu walon Jaka Wulung. Tapi tembong dina kekecapana jiga aya nada kamangmang kapirang dina sorana. Mama Resi Jaya Pakuan tumaros deui. Wulung, ngan eta kitu tujuan hidup teh. Caritakeun sabenerna. Saur Mama Resi naros deui siga nu tos surti kana naon nu nyangkaruk dina dada na Jaka Wulung. Eyang, rupina rada abot oge nyaurkeunna. Caritakeun ka Eyang. Rupina sakantenan tim kuring gerek milarian wulan Eyang, bade milarian wulan. Milarian wanoja. Mama Resi Jaya Pakuan seuri leutik jiga nu kayungyuneun ku caritaan ti Jaka Wulung. Kayungyun pisan saperti nama kana kekecapan Jaka Wulung. Mama Resi imut ngagelenyu nu rada katawis oge disatukangen ku mistur tajanggotna nu ngeplak bodas. Ya, Wulung, jika nama masih aya hal nu disidem bina hati hidup. Pok kedalisan. Jaka Wulung luk tungkul. Manehanana geus nyoba-nyoba nyamunikeun eta pasualan. Tapi sapertina eta pasualan teh teu leupas tina paniten Mama Resi. Eyang, sim kuring muhun deuk nios ka Palabuhan Ratu Eyang. Barang nguping eta walonan ti Jaka Wulung. Mama Resi mencrong leuwih seukeut ka Jaka Wulung. Laju inyana narik napas jero saacan kedalisan. Ya, Wulung, sabenerna mah Eyang teu mupakat ieu. Utamana mah saupama eta hal teh ku hidup dipigawe ayeuna. Kitu manawi Eyang. Sim kuring lepatnya. Eyang. Terus kumaha Eyang? Nya. Ya, hidup teh Wulung masih can bisa pikeun yang hareupan waek disang hareupan di ditu pamaksudan hidup. Hidup masih eleh. Turta hidup masih pageseh lumayan jauh dina wawasen.
Saupama dibandingkeun jeung sapasang dadali ti wewengkon Palabuhan Ratu ulung. Mohon eyang. Nyuhunkeun bantosan nasehatna sareng piwajahna. Ya, hidup teh perlu waktu nu lumayan lila deui. Nyata pikeun ngudag tingkatan ilmu arinyana. Sumawana dina ngelehkeun arinyana mah hidup teh masih jauh tangenan kasep. Kitu saur Mama Resi Jayapakuan bangun numang melangkeun ka Jakawulung. Jakawulung teu loba pamolah laju ungeuk. Tandaning manehanana nganyakeun pitutur nu jadi guruna. Ujug-ujug manehanana boga hiji angkeuhan deuk nyoba-nyoba mere tangtangan ka sapasang dadali ti Palabuhan Ratu dina hiji ijen patutunggalan. Jeung kumatak helokna teh mitra Sunda, eta implengan pamuda nu lelah Jakawulung. Siga nu surti gancang-gancang bisa kajudi, ku sekeutna Pancadria Mama Resi Jayapakuan alias Bujangga Manik. Mitra Sunda, jika nama dina implengan Jakawulung teh, manehna rada nguntuk nguyup oge, atawa boga angkeuhan bisa ngayonan sapasang dadali ti Palabuhan Ratu. Sok padahal unggulna manehanana di Pasir Sagara bisa meruhkeun si Brahala. Hiji jawara buta nu tangguh-tangguh hese pikeun pitandinganna di wewengkon Pakidulan. Eta mah lain hiji hal nu bisa dibandingkeun jeung kasakten sapasang dadali ti Palabuhan Ratu. Saupama sapasang dadali ti Palabuhan Ratu ngadiuskeun panarajang sacara bebarengan mangrupa sapasang panarajang, tangtu bae elmuna teh disaluhureun jawara-jawara kahot nu biasa, disaluhureun Kiwira, disaluhureun si Brahala, malahan disaluhureun jawara-jawara ngora saperti Mahesa Geni jeung Nyi Sekar Ayu. Ku eta hal teh Mama Resi Jayapakuan sagancangna bisa ngajudi kalawan ti teunaker. Inyana laju miwejang ka Jakawulung, sangkan tarap titur iatna dina nyang hareupan jawara hebat saperti sapasang dadali. Ya, ulung, saupama hidup ngalawanan di antara maranehna henteu papasangan. Hiji ngalawan hiji, tegesna ijen patutunggalan. Boh ngalawanan si dadali lalakina, pon kitu deui ngayonan si dadali awewena. Tah, kukituna eyang bisa ngajudi hidup bakal mampu pikeun nandinganana. Malah mah eyang boga hiji kacinekan, hidup mah boga luang nu leuwih alus pikeun meunang hiji kaunggulan. Tapi saupama ngayonan maranehna sacara babarengan nu mangrupa sapasang dadali, wayahna ku hidup kudu dicekel page hiji kayakinan yen hidup teh
masih pageseh rada anggang disahandapeun pangaweruhna sapasang dadali. Kitu manawi eyang anu salajengna kumaha? Ya ulung hidup kapaksa daek atanapi teu daek. Kudu ngasah ilmu pangaweruh hidup, ngalatih kalawan suhud, boh lahiriah atau batiniah, dibarengan kutulaten jeung toweksa naliti diri. Oge hidup dina hal ieu kudu bener-bener ngayakinkeun diri hidup sorangan. Yen hidup mampu pikeun nandingan maranehanana, lamun babarengan teu pageseh anggang teuing dina kadigjayaanana. Lantaran lamun teu kitu, ya cek eyang hidup teh bakal katitih dina pangarti ku maranehanana. Kitu saur Mama Resi Jayapakuan. Ku kasauran Mama Resi Jayapakuan, jaka wulung tacan sagancang na bisa ngawalonan. Dina hatena mah aya hiji hal nu nyelek dina palebah dadana, nu rupana bae hese pikeun disumput salindungkeun. Sajongjonan mah jaka wulung teh meneng, teu leme, teu nyarek. Geus wulung. Ya, ayeuna mah geura kanggon baju jung. Tah isuk wayahna hudang janari kene. Mangga diestokeun pisan eyang. Nya. Urang teh ujang dekat sisi kawah tebeh pakulonan. Kitu saur Mama Resi ngajangjikeun ka jaka wulung, yen isuk janari keneh duanana di kawah wengkon tebeh kulon ti kawah Gunung Sepuh. Jika nama jaka wulung teh rek narima pangwirid khusus ti Mama Resi Jayapakuan. Mitra Sundan Mulia kacaturkeun isukna kirawan Cibarebat. Nalika udat-udat tebeh wetan dina mangsa deuk pajar, kasepuhan linuhung nu kasipuh ku elmu pangaweruh tur tajam pe pamake nu luhung kacida nu neulah Mama Resi Jayapakuan alias Bujangga Manik. Inyana tos ngadeg nyang hareupan ka palebah meletekna pajar sarta pamuda jaka wulung ge tete lagis ngabarengan inyana di palebah dinya. Tembong cahya pajar nu warna teh semu-semu perak nu mulang deui atawa mantul dina eunteng beungeut kawah bodas estu nimbulkeun hiji panorama nu mutuh endahna. Kocap Mama Resi Jayapakuan, inyana tacan kantos ngalungsurkeun sacara langsung elmu pangaweruhna kasing sahabae oge jalmana. Tapi jiga nama dina mangsa eta jaka wulung teh deuk dileler sacara langsung ku Mama Resi. Sasarina mah jaka wulung teh sok diingkeun bae ku Mama Resi. Sinamukaan lambar demi lambar kitab pusaka kerajaan kagungan Mama Resi. Tuluy ku eta budak teh diapalkeun. Saterus namah latihan jurus-jurus tina eta kitab pusaka. Kalawan teu dibarengan ku eta kasepuhan. Kalan-kalan Mama Resi nalingakeun ti padepokanana. Tapi sesering namah teu katiten di mana kirana Mama Resi calikna. Sapertina jaka wulung teh dikencarkeun
sina latihan sosoranganan. Tapi sok sanajan kitu, unggal-unggal jakawulu ngalakukeun kakaliruan sumawona hiji kasalahan dina tata gerakana. Mamaresi sok gancang uningangeun sarta engke didadarekeun nyaeta saupama maranehna geus karumpul deui di wewengkon Padepokan. Kocap Mamaresi Jayapakuan inyana taramasihan pituduh ku tata gerak. Tapi mere pituduh ngan ku kekecapan nu mangrupa nasehat atau piwejang atau oge hiji pangwawadi. Di hiji resi nu nilik kana lahiriah nama moal aya nu nyangka sanajan sacongo buku ge yen eta kasepuhan teh hiji kasepuhan nu kasipung ku kalinuhungan pangaweruh dina tataran nu moal kajudi ku balarea. Eta hal teu jauh bedana jeung kamandang jakawulung. Sanyana mah saupama bae eta budak Rudin teh teu kungsi ngalaman sorangan sasat disalametkeun ku Mamaresi Jayapakuan dina kaayaan nu mutuh samporetna nalika bitotama di wewengkon Pasir Sagara deukeut Padepokan guruna nyaeta Ki Karta. Eta budak ge moal bakal boga panyangka saeutik oge. Manehanana pasti siga kalobaan jelema nu lian yen Mamaresi teh teu leuwih jeung teu kurang ngan mangrupa saurang kasepuhan biasa nu teu ngabogaan kakuatan naon-naon. Mitra, kakuatan Mamaresi moal gancang katara ku urang. Kakuatan luar biasa Mamaresi Jayapakuan sasat kasidem dina awak nu tembongna teh tanpa daya. Sarta kiwari oge Mamaresi Jayapakuan tembongna teh saperti lalaki sepuh nu geus soropoh. Saupamana bae sorot panonna teu mancarkeun ngabarasat seukeut, Mamaresi teh teu beda ti kasepuhan liana. Pujaan sok tengetkeun ku hidup ya. Sarta saupama dipandang perlu pek ku hidup turutan eyang. Saur Mamaresi satuli nama Mamaresi mitembeyan ngalakukeun hiji gerakan leungeun. Sukuna tata gerakan sakabeh awakna ku gerakan nu kacida lalaunana. Sapertos nama mitra Sunda nu mulya. Gerakan nu kacida alona pikeun hiji elmu kanuragan dina tataran nu cenah kacida luhungna. Sarta ampir-ampiran taya upaya pikeun ngaluarkeun hiji kakuatan nanaon nu luang lumrah nama dina elmu kanuragan siga kitu. Tumawona dina tingkatan nu linuhung sering pisan dikaluarkeun ku para guru. Tetela Mamaresi Jayapakuan mah teu ngaluarkeun daya kakuatan nu matak ngadeudeu elmu nu deuk diwiridkeun ka jakawulung. Gerakan-gerakan Mamaresi saolah-olah ngan saperti angin nu ngahiliwir bangun lalaunaker. Sakedapan sepi jempling. Taya sora naon-naon nu kapireng. Saperti nama ieu maha guru teh ngabogaan kelas nu memang beda jeung jawara kahot liana. Kelas kalinuhungan nu arang langka pikeun pitandingeunana di dunya kajawaraan mitra Sunda. Cag para mitra Sunda nu mulya, rupina cekap sakitu heula pedaran dongeng Sunda jakawulung. Yasana Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda yasana saderek Sony Maulana alias Lord Daud. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadaya. Sekali deui hatur nuhun ka kersana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Mitra Sunda nu mulya, pangapunten
tina segala rupi kalepatan miwah kahilapan anak bubuhan sanes ahlina. Hatur nuhun kana pangdeudeul sareng pangdua ti mitra-mitra Sunda sadere Kang Asep saparakanca. Mudah-mudahan urang sadayana sapapaosna dipaparin panangtayungan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sumangga para mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangto bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan kawayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.